kuring minang kacidulang kagagaya salam kalima ninamu lami totopong sok asa kasua memang asa sama asing dagang sama kami Hari halodo loba kebul. Wah mending nepi ke kapilah kaula kaserang peluk. Aduh. kumaha bulan siga nu bingung siga nu ulang-ulang Digugu kanona nyawa. Jadi gugu komode geus dipastikeun kaula bakal dipencit kuriling dina tuur raja kaula. menang hukuman atuh Aduh. Luhur basa lamun kaula patelak jeung bangsa manusia anu kagolong manusia daluraka. Tapi bakal cilaka kaula lamun pangi patelak jeung manusia iman takwa ka pangeran. margina kumaha teh Sabab ilmu jeung panggoda kula moal mampu digarepan jalma anu iman takwa sumber diri ka pangeran. kota tos satu bulan Cilaka. tapi Manusia makhluk anu diunggulkeun guru kagungan. kantenan Manusia anu diperhatikeun ku kagungan manusia anu makhluk dirahasiakeun ku kagungan. Jeung nu kagungan ngarusiah dina wujud manusia. Dan mudah-mudahan we kaula ulah panggih jeung Panawa. margi kumaha Panawa kakasihing dewa kena cek istilahna menang menang kadeudeut kadeudeut ti dewa kena lara orang kena pati benang larana tapi patina Panawa hese komo cek beja ya selenting bawaning angin kalibat bawaning kilat anak Panawa anu disebut ngaranna si Gatut Kaca eta jawara kahot jawara tesetanting bejana Gatut Kaca lamun teu panggih jeung musuh tilu poe teh kagaur bari jeung susungkruk rada Buranawi segera di tengah aya deui paunganana anu leuwih galak mah anu leuwih kejem paunganana karena teh si cewek cenah duka dah tapi kalau mau ada gijing silah bengkok sinema tetap kula ngalaksanakeun pancen jeung tugas nu jadi raja kula. Dulur-dulur bangsa Diu, baraya bangsa Denawa, pamilih bangsa raksasa kumpul kabeh hadir.
baik yang geget treping bos. Urang mah dikukur. Sagala digaro. Naon seuri? Tidak bagi kabunga. Sok kena hati ini. Kena kumaha. Lamun di panggung ya gantungan. Alah mangkandingan nu digantungkeun teh ka resep unggul. Naon dia tulis. Belaka tuhu hulu sapi Sapi jeung kalapa. jeung kalapa. Belah kenca. Belah kenca hulu toma Toma jeung tahu. jeung tahu. Mangkanding ka resep kana hulu doma Tapi dia. ke resep. Ai ka resep teh di kumaha? Eh? Resep di kumaha? Hulu doma digulai ka resep mah. Komo lamun di sate mah. Gitu-gitu digoreng we. Awa deui komo lamun geus digepuk aduh nikmatna eta. Komo lamun dikere beuki di sarua gitu-gitu altahna we osok. Karena naon resep teh dina hulu. Dina hulu. Awa deui kana doma iwati kana huluna resep teh. Hulu teh jeung naon? Huluna komo uteukna mah. Uteuk na bungkul. Gitu-gitu panona dikecrok aduh nikmat pisan. Ai letahna. Komo kena letah mah. Ari huntuna. Untuna kopeur maneh kayaknya untuna. Kumaha salarangeur salarea? Aya pangestu. Syukur. Selamat malam, good night everybody. Thank you very much. Selamat malam, kenalkan nama saya. Siapa? Nama saya Ya. Balotelli. Tukang naon Barotelli teh? Eh? Tukang naon? Sebeleguk teh gaul pisan. Oh, da teu naon. Nah, taralalajo tipis ya teh. Teu boga tipina ge. Paingan urus dulu. Tukang naon atuh? Balotelli tukang beca beleguk. Bade ka mana tuh Barotelli? Bade ka mana? Balotelli dekalamur manusia euy dekalamar awewe. Apa si lain awewe? Naon awewe teh? Awewe geuning anu sok dibeulung. Eta mah ketan. Awewe geuning lauk anu sok kumisan juga. Eta mah lili. Hah? Lele eta mah. Lele mah anu sok dikeresekan beleguk. Dulur-dulur bangsa Diu, Baraya, bangsa Denawa, Pamili, bangsa Raksasi, Aya naon? buru-buru Kadario. Sia ameuhanana balik deui ka dieu. Ameuhan naon? Ameuhan Sorawi. Ah, manja. Buru-buru Kadario. Kasebelan. Naon? Sugan teh ameuhan panayagan ngademo ka aing. Ulah ngadagoan di demo atuh sing hideung. Mangga. Ambil. Ayo bah. Kumpul kabeh dieu. Dikukuri berkauman semuanya layak pisang. Ieu. Balik geuna geus pagijing belekuk. Kebeuki uing. Hidup tanpa belekuk bagaikan pohon tanpa akar nih. Aya kene belekuk model gitu. Bolehkah aku minta lagi? Boleh deh. Oke deh. Ya, boleh deh. Sekali lagi. Kumaha ngadua kalian?
sok kedua kalian deh. Enak yang lebih lila gitu. Alah, ngana nyakal we teh subuh anjing 2 kali anjing. Eta hayang sebuah wae atuh. Beh cegang garateun ih. Ada hayang sebuah mah ulah menta. Kumaha tuh? Kudu meuli hayang sebuah. Da saha meulina? Tukang kenal. Oh kitu. Cing lamun dijual meulikeun kira-kira sabaraha sabadakungna? Sabelekukna. Wah murah di dia. Sabaraha? Ngan 20.000 sabelekuk. Wani anjir Wangi atuh. 20.000 mah. Rek sabaraha? Abe subuh. Nya. Biar kenyang. Di Bajong ku aing 50 jutaan hayang nyaho. Ah, 500 pelakuk. Kapung kapai. Itu bos. Salale, lale. Iye, iye, iye. Terus, ya lah Pak Kene. Anjing. Loba-loba teh malilis di urang anjing. Iya pamulanganan kalau pakai nih. Pamulangan. Kopek keur maneh. Oh syukur. Kita pakai teh. Paingan Gusti Allah teresepkeun ka manusia nu sok kalileuwihinya. Nya teh we kieu geuningan. Banyak atuh kana kelakuan lagi. Geus urang. Dipeleki para pandang patepang rame ayana ate bati saseraka Eta piwir juga tamusuh gitu. Alah. Naon nah. Jalan rada nanyak. Nanai. Syukur. Jalan ke mana maneh? Kanagang. Kanagang jalana akan ke mana Kang? Akan ke mana? Gagarawakan. Ieu teh urang salarea diutus kudu jadi dunungan. Sama raja. Ada apa katanya? Si Aji kita ngomong. Aduh. Uyuhan teu kagok didenge-denge teh bahasana teh kabeh lempeng. Cik atuh ngomong teh selap gaji sia teh asal napak saja. Kata-katana kada kagak nyalahan. Eta teu kagok sia teh kagak datas adat. Si Aji. Syaratna asal lancar saja Kang. Hari ngaran mana saha? Ngaran saya. Saha? Farhat Abbas. Naon pagaweanna Farhat Abbas teh? Pangacara. Hari Bapak mana saha ngaranna? Dahyar. Waduh. Hidung maneh? Mama Yayah. Hari maneh di mana wae wayah kieu karek ngurumuy karek datang ka dieu. Apaan saya tas bayaran malam Ahad Kang? Saya jalan-jalan sama pacar saya. Karena naon? Karena kendaraan. Karena mobil, ya
mobil naon apaan kendaraan Avanza lain sia jalan-jalan kemana ngajakan jalan-jalan mapai ke Jakarta terus ke Pangandaran terus ke Katapang Karawang Jampang Padalarang Banyaran Nagrang Majalaya Sukabumi kagak kang kagak apal jalan ke sana mah ke Cibaduyut kagak galakanya sam aprak-aprakan ke sawah syukur terus kumaha nah Kang pas natanyakan kendaraan saya karena jalan-jalan ngadat mogok ya kumaha cek bogoh maneh abrag-abragan anak Kang kasabrak marah-marah kepada saya jahanam haram jadah pacar bangsat itu galak ke bogoh goreng pamatuk ke bogoh teh sia mah membawa sangsara kepada saya Akang gitu ya nah atuh teh meuni dikeureuy wae ka bawah kitu teh matakna Kang kumaha tamatkan saja sama saya pacaranana putus urang euy anjing bener euy hayang teh salah ngomongna dicenyek ku aing geuleuh atuh aing mah cing maneh lamun bener ngomongna bahasa aungkul cing dites ku aing diuji mangga Kang mangga kagak ada masalah si anjing nang tahu naon bahasa ana lamun deuk nyebut buuk sok sia hese apa buuk bahasa ana gampang saja Kang naon apaan akar kepala si anjing akar kepala ya dapat anjing bisa deui mangga naon bahasana lamun nyebut panon mata bener baca iru alat lawang napas bener bisa aja intip salahna ku aing sia cek ku aing beda-beda teuing teh kesel Jeli alat nangkap kata-kata bisa ada sungut apaan baham untuk alat nyacak makanan bayarkan dicacak ya nampaknya lengan panangan suku alat jalan-jalan